Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeliza anu dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinerang syukur kahadirah Allah Subhanahu wa taala anu kusabab rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa kampal dina ieu waktos dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam telepat urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, kalih urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Raihan Helmi Ramdhani ti kelas 11 MIPA 7. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu jejerna pentingna kaluarga dina ngajamin kasuksesan barudak. Sadayana pasti tos sering pisan ngadangu kecap keluarga. Dicuta tina Wikipedia, keluarga mangrupa unit pangleutikna tina masyarakat anu dipingpin saurang kepala keluarga jeung sababaraha jelema dina handapkeun hateup anu sarua dina kaayaan silih gumantung. Keluarga teh kabentuk ti dua jelema anu saling mika cinta, ngajieun komitmen hirup bareng salilana, bakal selalu aya dina kaayaan suka atawa duka, saterusna bakal aya putra atawa putri anu bakal neruskeun kahirupan manusia. Barudak nu bakal neruskeun kahirupan teh. Ku kituna, barudak teh kudu disiapkeun bener-bener sing bisa jadi jelema anu mangpaat. Barudak moal bisa diajar sorangan. Ku kituna, barudak butuh nu nyontoan sangkan bisa jadi bener. Barudak ge butuh pangajaran, sangkan sagala hal anu dilakukeunna bisa saluyu jeung jalana kahirupan. Tapi umur 6 tahun, barudak teh bakal berkembang tereh pisan dina lingkungan keluarga. Sesana barudak bakal mulai sakola, mulai boga babaturan, mulai diajar kelompok, diajar nepi ka lieur jeung rea-rea deui. Dina 6 tahun mimiti eta, kolot kudu bisa ngabentuk si budak sangkan bisa jadi jelema anu siap di lingkungan sakola ataupun masyarakat. Diajar tata krama, diajar sosialisasi, diajar ngahargaan batur, diajar ngajaga diri jeung rea-rea deui. Ulah hilap diajakan neangan hobi jeung bakat manehna, sangkan manehna apal naon anu manehna kabisa jeung bisa yakin atawa percaya kana diri manehna sorangan. Tapi kudu diinget, mun budak teh lain robot anu bisa ku urang atur sakumaha kahayang, jeung oge lain raja anu sagala kahayangna kudu diturutan ku kolotna. Tiap budak teh unik, hartina tiap budak teh beda jeung budak sejenna. Beda oge cara ngadidikna. Nu bisa nyieun sakabeh hal di luhur aya dina budak teh nya keluarga. Keluarga teh kudu bisa jadi tempat anu paling dipikir resep ku budak. Ulah sampe kalakah nyieun si budak teu nyaman di jero keluarga. Da keluarga teh lain indung jeung bapa wae. Malahan moal aya indung jeung bapa mun teu aya budakna. Nya emang bener jadi kolot teh ripuh beri jeung capek. Tapi ulah sampe ripuh jeung capek eta teh kalakah nyieun barudak teu nyaman dina jero keluarga. Ulah sampe rasa kacape anu dirasakeun ku kolot kalakah dilampiaskeun ku cara nu salah ka barudakna. Malah mah kan bisa rasa capek kolot teh dilampiaskeun di jero keluarga manehna ku cara nu bener. Dipencetan ku budak contona. Ku cara nu bener dina ngajalankeun kahirupan keluarga, budak bakal ngerasa karunya ka kolotna, bakal leuwih hormat jeung nurut ka kolot. Ti cara nu unik ti tiap keluarga, diusahakeun carana eta bener jeung luyu jeung kaayaan masing-masing, sangkan bisa ngajadikeun imah teh tempat nu diinget-inget ku anggotana, tempat nu paling bener jeung curhat atawa nyaritakeun sagala pangalaman sapopoe. Mun urang geus bisa nyieun kaayaan keluarga anu nyaman ke kabehan, budak ge pasti bakal leuwih gampang dididik jadi bener ku kolotna. Kahirupan sakolana bakal leuwih lancar. Kahirupan sosialna moal nya kababawa kanu teu bener, da geus apal teh anu mana nu bener jeung nu bisa nyieun manehna sreg aya di dinya. Mun geus kitu mah bakal gampang atuh jeung jadi sukses. Da sukses di dunia mah saukur urang hirup bagja ku pagawean jeung kahirupan nu urang jieun sorangan kumaha kahayangna. Nan pastina kudu hirup bener jeung hade tong nepi ngaganggu batur. Da geus diajaran ti leuleutik tea. Mung sakitu padaran ti abdi. Kirang atanapi lepatna abdi ngentah hampura, ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.